kawas nu kasurupan si teh beleguk bina-bina teuing si teh buka topina beleguk atuh si teh jadi kitu budak Badung si teh buka topina halo bos. Wih, bos. Halo bos. Kasaha eta? naon siapa belacang geng naon naon si teh macam mana pula kau naon bulu tak wire itu kena siapa ya nama ngomong teh gitu ah urang mana oh tidak mengerti awak dari Medan oh di Medan betul gas lila ya di Sunda gas lila ya di Sunda apa itu lila lila itu ikannya ada ikan mujair lila eta manila aji ke teh oh can nyahun bahasa Sunda meureun sudah lama ada di Sunda sudah lama ada di Sunda ya kinten-kinten 3 sasi ada di Sunda dah Coba itu. Ditanya bahasa Indonesia Sunda saja deh. Kinten-kinten. Siapa namanya? Nama apa? Ucok Kumarurung. Ucok Kumarurung. Anjing. Akhirnya dia yang saha adi apa? Saha butet Humargung. Ya Humarurung adina Humargung. Oh, keluarga panas diri sebenarnya. Ada bapak mana? Bapak apa? Sigarantang. Sigarantang. Ada inung, ya siga termos. Ada aki, siga seeng. Oh, keluarga parabot dapur. Uyutna hawu ya jelema ye. Alah, bisa bahasa Sunda. Sakedik. Sakedik aja sakedik. Tapi si abang itu kalau ngomong bahasa Sunda itu ya pening lah buat tawa. Naon? Ya pening lah buat tawa. No pening teh. Ya pening. Naon? Ya liar gitu liar. Nah, jing liar teh. Ya lungleng gitu lungleng. Oh lunglang, nah itu liar. Beleguk lah kau. Nah maka liar bahasa Sunda. Bahasa Sunda itu banyak yang sama. Sama kumaha. Contohnya kau tahu tikus. Nyaho. Tikus bahasa Sundanya berit. Tuluy. Sekarang kau tahu sore. Nyaho. Sore bahasa Sundanya berit juga. Sekarang kau tahu pantat. Nyaho. Pantat bahasa Sundanya berit juga. Semua berit. Ya pening lah buat tawa. Dasar Batak katamu. Dengekeun belagung. Apa? Ari tikus mah berit. Be. Ari sore mah burit. Ari bujur mah birit. Ya itu kan berit-berit juga. Tapi meskipun si abang dari Medan, si abang dari Medan dari Batak, si abang kena kesenian Sunda itu si abang rees jeung dede. Si abang hees jeung dede, bukan hees jeung si dede, rees jeung dede. Oh rees jeung dede, nah itu rees jeung dede. Hahaha. Si anjing cerita tengenangan anjing. Dan ya gara-gara tengah cerita dan hari hati yang pun ya. Nah, baik aku soalnya ya. Lagu naon si abang itu paling resep itu lagu Bubui Bulan. Bubui Bulan betul.
nggak bisa di orok berem si abang bisa orok berem berem ya itu berem Cisok bubui bulan oke Cisok oke bubui bulan di kumah ongkonya koplok sih teh teken bubui bulan sangrai bentang panon poe di saat itu lagu bubui bulan nyerep kena hati nyerep aja nyerep so oke bubui bulan dah oke barang ini tidak kumah siate buboy udah buboy bubui bulan di sangra si bentang lah bah panon poe asing deh sia nah sih mah kalau bubui bulan bener nanti siate hampura itu dah segala rupa kita kudu diajar jelema mah kudu daek diajar leukeun diajar nete taraje ninca kamalan nyusi lari mapai bukti eta jelema mah nah ngomong naroba cing ngomong deui ngomong deui macam mana pula lah kau salah denge berenai denge keneula tuh batur ngomong teh hari mana dengekeun tapi bisa ngomong Sunda goblok nah naon cenah sia teh urang Batak anjir poho dari urang Batak aing mah di mana Bantarjati si eta urang dia geuning